ieu ningang keur goreng ieu hubunganana tidak baik-baik saja kata mah gering salakina diimpus kieu teu boga duit dicepret dina status WA diupload GWS ari sugan teh get well soon atawa semoga cepat sembuh ari pek teh lawan Pak GWS teh gerawapat sia teh kabina-bina teuing nah ampun teuing kade medsos teh siga nu bener jadi hiburan tenan naon pek teh teuing ngan kade bisa jadi madorot ka dituna ieu mah ni oh siga nu aing ngomong ni ieu geura non teh punten gaduh HP cek punten namun punten ya gaduh HP ieu nu kieu ningan punten ya lamun budak orang apa teh ini astagfirullahaladzim punten sajana ngaradeg sadayana ngaradeg wayahna sok nu ieu reka payunan sakedik sok tras itu tuh eta eusian sok ka dieu sok payun atos sok calik deui we bisi sangkeul tadi calik wae tuh Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meser salam kata laga nu ngajawab salam mugia sing asup surga ayeuna keneh meser salam ka Cigalontang nu ngajawab salam mugia sing kabarayar hutang gede pasti tarik mah meser salam dipake acar eueuhnya pakai kita nu ngajawab salam mugia sing gadara beungar amin pokona nu hadir di patempatan didoakeun mugia sing sehat bagja waluya barokah yuswa sing digampangkeun urusanana sing digampingkeun dina nya rezekina sing digampilkeun oge dina mautna cing tarik eta mah sok sing digampilkeun dina mautna kunaon supaya tarik eta
sabab cenah cek cenah nu ngaranna dicabut nyawa teh nyeri kacidah eta teh anu kaayaanana suul khotimah. Tapi urang mah mudah-mudahan gampang dicabutna tina kaayaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya robbal, gitu maksudnya. Pasti nungguan. A'udzu billahi bismillah alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa anfa'na minal bala'il mubrami innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para wargi sadayana nu aya di Cibunut, terus punten di Laresan itu Bumi Nasa, oh Payaya, oh mun Payaya anu Karasan anjeuna syukuran naon atunya di gusar urangnya gusaran putrina namina teh Divianka terusnya kakak Divi anu alhamdulillah ting kumaha teh apa nah biasa ge sunatan ari lalaki papan sunatan puguh deui kitu nerangkeunana hese nya ge nerangkeun kumaha nya ngan saacana ieu mah saacana ya ohang nuluykeun ngadornya kada ulah pahili ye ohang mah ngador disebut nate ngador itu kikieuan teh ngadongeng bari bodor lain ngaji da ngaji mah kudu ku ahlina kudu ku kiai ustad ajengan guru habaib bari si ohang mah boro-boro lain ustad lain kiai lain ajengan dalah tuh jadi santri-santri acan jadi bisi ieu mah bisi si ohang loba salah nabatan benerna dina ngomong engke udah pasti ieu mah loba salah nabatan benerna ulah nyalakeun si ohang salahkeun we nu ngonang lah geus nyaho aing mah lain kiai kita ngomong kieu teh mana di aduh ya Allah ah baiklah penting mau bunga we nya bener bunganya para kiai nu aya di tempatan hapunten samudaya kalapatan apa Pak Ustad Pak Lurah Pak Lurah teh Pak Kubu nya oh nya beda poho wae Lurah mah dusunnya kepala dusun di dieu mah jadi Pak Kubu alhamdulillah punten ya bisi ieu mah tadi ge bisi ieu mah diomongan ku si ohang kalaka jadi sesat nauzubillahi min dzalik nya tapi insyaallah urang kabeh di dieu ngumpul di dieu teh dina raraga nambah ilmu sesuganan tina ngadongeng bari jeung tadi ge teu buku urang teh ka dieu keur mah dieu di keur mah awak ieu heueuh kitu nya ieu teh kamah kanu tiris deui wae ya Allah ya Rabbi betak minta hampura ohang saacananya punten bade ngapunten si ohang urang silih hampuranya silih hapunten sadayana nya beres galain kunaon umur mah pan teu apal nya saha bae di mana bae tuh kolot rek
ngora rek budak nunggus datang ajal mah pasti mah hese dihalang sakit deui bade ngampura si Ohang bade Pak Bu lain kuna naon bisi ieu mah bisi soalnya naon teu apal umur masih Ohang bisi ieu masih Ohang turun ti panggung datang ka imah hos weh urang dieu maut saha we itu teh nya bisi si Ohang ti heula bisi imah da heuh awak teh geus kieu di ongkoh teh nyaho kitu tah umur mah nyari hate ongkoh bieu teh di ditnya abong gitu abong si Ohang teh meureunana ieu meureunya teu apal eta ibu-ibu beladinya pas datang urang turun tina mobil teu kieu madokana teu kadenge ku aing meureun da meuli teu make naon teu make lain hayang dihormat teuing gitu kan cik atuh ulah hareupeun teuing ieu mah kawabaturana ece hei ece teh si Ohang ece si Ohang eta ece udah jadi naon sih ngiriweuh teh eta si Ohang eta si Ohang nu uriwidil teh ieu teh eta si Ohang mana si Ohang oh eta si Ohang teh ceuk wijina teh oh eta sugan teh kasep cingnya paduli teuing aing mah goreng-goreng age da artis bener teh jeung teu pikasieun bener teh lamun pikasieun meureun baralik ayeuna ge alhamdulillah jeung hayang nyaho di ieu loba kieu teh punten loba kieu teh rek naon rek ngaji atawa rek ningali si Ohang ngungkul nah cek aing oge kitu da panasaran meureun nya tah nu panasaran ngungkul juk balik da geus kadeuleu siga kieu bebeungetanana da yakin aing mah mun ajengan di dieu weh pasti geus baralik ge hoyak kieu teh da pasti ngomongna teh cek kunaon ene ini geus mulang hoyak kieu teu rame pan ngaji naon ngaji rame jeung henteu nah betul rame eta ada emang sakitu ajenganna eta si Kukut loba nyebut si Kukut aneh nauzubillahi min daliknya urang dieu mah teu kitu nya moal nya urang dieu moal kitu moal alhamdulillah urang dieu mah moal ngaku aduh ampun ya Allah Bu Pak pantesan tingali udah bapak-bapak nangan sakur sakit tingali oh ibu-ibu kurang wih ampun awewe na loba pisan pantes ngeunaan ayeuna da sabenerna mah meureunana paniatan payaya sakulawargi teh sabenerna mah jurung doa hayang ngajadikeun budak jadi solehah kabeh oge hayang boga budak teh lamun lalaki hayang soleh awewe jadi soleh jadi hayang boga budak teh soleh jeung soleh kitu meureunnya terus tapi soleh jeung solehah teh eta oge pan kuma urangna kuma indung bapakna da ieu mah aneh tuh da hayang boga budak soleh jeung solehah ari indung bapana euwah beres tuh Bu tapi ayeuna cenah si Ohang cenah wawaninganan ngomong gitu kan bae paduli teuing da kanyataan si Ohang cenah naha kok teu ngaji mah ngaji baheula lagi ngan jadi pas jadi santri kalong Pak kapungkur mah di santri kalong teh nu ti magrib ka isya nih bubar geus kitu tapi sakitu oge ya alhamdulillah eta teh saha nu ngajurung almarhumah pun biang
unggal isuk unggal geus tereh magribnya biasa pan baheula mah non teh budak lalaki mah ningan ulin teh nepi ka sore-sore wae balik sekolah teh main bal di kebon hui nyaan Pak da teu boga lapangan jadi kebon hui anu geus meunang ngirung pan heugeup kabayang atuh main bola cing pelentung gitu pan tah tajong tung teng ka mana we bal plastik jabaning siohang keur kitu teh pasti pun biang lamun bade magrib teh langsung nyalukan Deni ngaran teh asli mah Deni nya bisi salah ieu Deni ngaran aslinya Deni Mulyadi piraku teuing budak inung kau anak teu mungkin nya Deni enggak gerak kacai iya tos bade magrib mohon mama enggak belanyeng kacai bebarasi make pakaian anu rapi nu pantes jang ke masjid belanyeng ke masjid di masjid nungguan adan teh suku pujian nya eling dah sok gerak muslimin bareng atuam nih sok eling mos hayu berjamaah magrib estu kanggo aduh makasih anak-anak teu keheula lain masalah apa jeung henteu na eta lagu eta pupuji tapi sok teleuman nu nyanyi nama nu pujian nama saha budak di masjid ari nu dielingan nana saha sok geura eling umat naon muslimin jeung mus saha atuh eta teh urang sare ngajak naon so eta geningan eta teh langsung da mun aya adan teh da saya adan teh langsung ngacain teh nyaho aing oge lah komo ibu-ibu malah rajo sineron we nya aja si Imli si Imli nyaho aing oge eta nu baheulana eta ti kampung panggil jeung si Aditya si Aditya ngan teu balik si Aditya na kabeng bat ku lanceukna tuluy we jadi nama jeung si Aryan nya si Aryan enak aja ngobrol ke sinetron itu uing mah sok nonton sabab uing mah pan pagaweanana artis pagaweanana tukangnya maksudnya biasa gitu jadi merhatikeun jalan carita bisi si Aryan gering terus perlu peran pengganti diganti ku si Ohang 1 juta pasti tuluy lamun kitu teh garanya ibu-ibu puntennya ieu punten ieu mah ari ka budak ongko hayang ngadidik budak teh naon hayang solehah hayang soleh jeung solehah gogorowokanana we wungkul jang nyai gerak kacai ieu geus adan ai manehna kieu kana sinetron cik lamun ngadenge ieu puntennya ieu ti masjid teh
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cik eta sinetron di Pareuman apa diletikan? Kalakah digede dasieun teu kadeng. Ibu-ibu nanahaun sih kitu. Oi kabudak yang soleh, ai manehna kitu ye. Kudu. Ai cek bapak-bapak teh untung aing mah tara lalajo sinetron. Heeh eta oge ngan lamun keur digawe sok poho. Digawe ku ngara gaji tong nyugun. Cek nuit cek naon di masjid teh hayya 'alas shalah kalau kakin. Ulah kalau kaculang cileung geus adan deui wae. Kalau ka dituluykeun deuh. Kudu nama tuluy kaca tuluy naon babares tuluy hah kelak ibu kadenya kudu nama keluar heula ti cai maknya geus wudu tuluy salat di cai keluar di cai make pakaian nu rapi maksudnya rapi heueuh jang salat kumaha sih amit si orang mah sok wawaniana sok nyahuanan abi mah osok bageula osok abi mah sok ngalaksanakeun salat pasti kitu osok abi mah da ieu mah sinetron mah remote mah bikeun ka budak-budak mah can ieu budakna budak leutik keneh ieu can ieu cenah ningalikeun naon nyontokeun ka indungna kitu pasti dibikin simpen langsung teh Allahu Akbar Allah ieu nu 4 rakaatnya kadua cek budak teh mah iklana lila keneh santai keneh nah pas rek ieu mah iklana atosan gajeng berarti sarila salat dina ieu mah sinetron barijeng datang kalinya teh budak dibanting ku remote sabab nu tadi nasi Imli jadi Upin Ipin. Bu ulahnya bu hei contohan heula ku indung bapak hadas si orang mah teh nyaho deui pan awewe mah tuh pasti awewe mah pasti lo balesan da abina nuju da awewe mah nuju saja banyak nuju naon cenah hah head mens itu ngerti teh mun teu ngarti mah tuh si brewok utah getih we pusing atuh dam ni hare-hare ah ini kudu dikitukeun wae aing mah emang dewasa we mah heuh nya pokona mah kitu we apaan teu meunang cenawang heueuh teu meunang mah pasti teu meunang da memang teu meunang mak nyabak Al-Qur'an oge teu meunang komo deui ngalaksanakeun so tapi lamun gogorowokan wungkul ka budak nyai ujang gara salat ai manehna cicing mah salah pasti budak nanyakeun ai emak kunaon bat henteu dan nuju teu damang teu damang naon sakitu sehat pasti kitu teu damang mama ih ngabohong mah mah kitu ku budak da mah teh teu damang naon ih manyak kudu kieu teu damang ieu coba lamun kieu mah belenyeng we sabarinita ka budak teh mah urang asup ka cai
basuhan masih ganu wudu padahal henteu keluar ti ieu asup ka kamar ngaringkep 5 menit we bes disangka ku budak urang teh urang ngalaksanakeun so lain ukur nit 1 juta Bu 1 juta udah ngabohong yak paduli teuing ngabohong oge supaya ngarti we budak heula da tujuan ge urang mah mere contoh anu ben lain ukur nit Bu si ibu kasih mak ku abi si ibu si ibu nih amin amin iya mah lain kuna naon Bu beda lain kuna naonnya ya puntennya da urang mah loba aturan teh aturan eta bisa gampang bisa jadi tina gampang kok jadi sulit sabab urangna sorangan loba kahayang loba pisan kahayang aturan geus sidik panan ye innalana huda sanyana nu kami eta pituruh teh dawuh Allah urang mah tinggal ngajalankeun naon we nu dipikan nyaho ku urang tanyakeun atuh ka ajengan ieu mah boro-boro ajengan datang tutupkeun jendela pantau di kuncian pajarkeun teu minta sumbangan nya ibunya ibu kalau kau main ti kotok we Bu main ti kotok kau sok tiktokan ya ayeuna kolot ayeuna aneh sudah Pak pun tanya Pak ieu cik aya budak urang mah pek teuing lain mah budak geus sagede ieu mainna geus boga budak gede geus kolot eta gara dina status wa ge WA atulahnya status WA gara siga nu nya aduh ya Allah ya Rob siga nu nya keur harmonis mah keur suasananya gembira dina status WA teh oh nu geus umur 20 tahun lah rumah tangga foto pernikahan cepret langsung di upload bari jeung teh denganmu aku merasa tenang sayang waduh katingali ku salakina makasih ya embeb Allah kau pujian demi pujian keur nyaah-nyaahna teh keur alus ieu ningang keur goreng ieu hubunganana tidak baik-baik saja kata mah gering salakina diimpus kieu teu boga duit dicepret dina status WA di-upload ceng GWS ari sugan teh get well soon atawa semoga cepat sembuh ari pek teh lawan Pak GWS teh gerawapat cia teh kabina-bina teuing nah ampun teuing kade medsos teh siga nu bener jadi hiburan tenan naon pek teh teuing ngan kade bisa jadi madorot ka dituna ieu mah ni oh siga nu aing ngomong ni ieu geura naon teh punten gaduh HP cek punten namun puntennya ya gaduh HP iya nu kieu ningan punten ya lamun budak orang mah pake teh ini astagfirullahaladzim nu diapakeun lagu